halus Udah dia wae. Yang ngesel bos shopping na. Oh, nah maratok tuh ka imah aing nu kana motor. Shopping, untuk tempat shopping hungkul. Oke, mau bawa ke Bogor, bawa ke imah. Numpakan naon? Segala yang nyaho. Ih, emak menisok nyen penasaran. Pokoknya mah numpakan. Numpakan naon? Itu kudu nyaho. Ya, ari Inges, itu kudu nyaho cicing. Numpakan naon? Jeung leuheung mun sok lila mah da baru masuk dacrot. Naon nu ngecrot, Mak? Entong. Astagfirullah. Jeung kan eueuh mending kana mantong kana aing ge peuyeun saluar mah sabelah. Jekeun eueuh. Anu untuk nawe era mangga kalaksanakeun. Masuk gigi kene jadi kodaran. Cuma tengah kalaksanakeun ayeuna mah pamajikan hayang shopping ge geus kalaksanakeun ayeuna mah untung teh. Balik lah periksa. Tolang deh sedang euy jang teh sama teh euy ah. Kaget teh ka euy. Bari keur ngaromongkeun aing geus ya mah. Saya kan ngaromongkeun aing nya. Ring. Mun teu ajak-ajak saudara riuk aya aing teu. Teuing. Naon? Teuing. Poting cek saha poting borang dole Hayang sia. shopping da urang mah. Yo budak teh ngadat hayang shopping. Hayang anjing. Hayang shopping. Hayang anjing. Hayang shopping. Nah, saya teh ngingu anjing mateng ngingu anjing. Mabuk Bedaan udang subuh aing terek nganter budak ieu. Darek shopping. Kunaon budak ieu? Shopping. Gering. Kalau di dalam tempat shoppingna. Budak ieu gering. Absurd. Hayang shopping. Ieu keula kela. Ih, Gusti, moga Bapak teh kieu Ih, teuing. saya teh meuli aratoh teuing saya teh. Hayang shopping, Abah hayang shopping. Urang teh hayang kos batur banyak ngajingjing baju anyar, lain bat ningalikeun hungkul tempat shopping. Ah, ripuh sia mah kabeh ge ah. Das, Bapak Yang diu keula aing naon ge da. Ieu. apa? Adek aku. Astagfirullahaladzim. Aduh. Itu lulungan aduh. Aduh. Atuh tang digusur da aing doma. Aduh. Aduh. Nah, budeg. Ari siain. Ngapa atuh pang diukan gitu di dia teh. Ari akang teh neuleuh, ari ieu pang diukan make kudu di dieu. Ada teh ka tempo. Mak lapar. Oh, geus urang dengan dahareun ayeuna mah. Ai jajar aing di mana? Eueuh ku aing dipiceun. Hah? Dipiceun. Dicengcem. Dipiceun, akang. Dipican ka mana? Ari siap pada teh jangan neangan nafkah arurang. Kalian tai Batman. Naon? Kalian tai Batman. Kaliang tai Batman. Goblok sia mah. Emang Batman geblegeun yang tai, sakitu salempakna dirangkap-rangkap. Nyatanya atuh ku Abah nam ka Batman. Pokokna mah urang mah hayang shopping kos batur meuli baju anyar. Cek aing getong ngingu anjing, najis ya teh, ngan anjing anu diomongkeun teh. So aing lila da mas ayeuna mah urang neangan dahareun we. Yuk. Urang Kemarin sia. rek tempon nguseup heula rek di olongan. Naon? Rek di olongan. Orek menur kangkung heuneum tuh aing di daguan di dia, aing merek mulon heula. Heeh, yuk, geus yuk. Nam.
Eta mau HP motornya. Boga bapak. Pangnyang-cang panyangkeun. Kumaha abah. Kita segutnya tuanana cang-cang panyang we. Abodo kumaha abah we. Aduh. Gablek. Nama urang mani we yuk. Ai mani di mana? Tunggu banah hiji-hiji na ieu teh. Hareudang mah. Nyawa kamari ge bapak sia mah ngadat. Dibere duit 5.000. Lah boga bapak budak oge. Bae we. Tuh dah, kata bapak sia mah sok jorok. Bae. Lu mah geuning jero. Kepiting, elain kepiting. Kepotong, elain kepotong. Kepekek. Kepiting. Nah, make kerusiun. Nyakit nyapit anu ieu keur bahaya zina. Oh, tadi mah ngajak mah dieu. Oh, udah sieun dari rumah. Yang sebetulnya ajaran orang ieu. Ih, masih kepiting. Iyo, bisa dah. Orang dia milih hamil dulu we, kuyang. Ada dia we kan. Balik kan balik. Sieun mana kan. Mana di dia. Dia we pada yang dia kata boga ge. Mani piringan dia we. Ceki, ceki. Di anak kau itu dikasih inungan di kadek ayo. Bagar kada inungan kita. Ayo kau inungan ngabinti mu ayo. Anaknya. Wah, bukan kada ngabinti ayo. Bagar muka ay inungan kita teh. Ay hayam lamun di anakna di ngeri. Ngabinti. Kaget teh ka euy. Anak kau mau bagar. Kaget kan zaman tua ya yang juga kaget jadi itu barang analis itu. Jangan kabok saunya. Jangan kabok saunya. Tuh kan mah aya nu noong teh tadi teger hati teh anu noong. Yuh, gini anu noong. Abah, anu noong mane. Abah. Ah, anu noong teh abah. Ayo. Wah, ya kernong awewe ya. Memang aya milik saeutik dimanfaatkeun we ku urang mah. Ayo hibur ya. Ayo tekan kita. Ampun. Aduh. Gablok pamajikan karek diarajak ngeleh gambarna hungkul ge paranti balanya didinya kuat geus arato secara katakan.
Aing peribet teng ikut langsung pangneangankeun kangkung. Ampun ting teu sangka aya hirup geunah kieu euy. Da kumaha tuh da hirup mah teh geunah ku sorangan. Angeukeun batur wae mari weuh Kaget teh kasih Sanukri euy deh. Ojegeun kot pisan nih kata di mah. Ampun ting molor ge dah teu puguh molor ge. Ayo tuno ongkot tuno tapi molor teh daek ini teh. Aya masker di dieu euy. Buatan saha ieu masker teh geuning nya mah kieu masker teh. Ya. Nah, setemernah di dia mah. Gimana tuh setemernah, nak? Makanya di dia merenah nanti kos ladang di bengkong cebian di dia aja ngojek lumayan jangan wadah duit kan tinggal menang duit tiba bari kemana aja ayeuna aja neang pamajikan heula neang kangkung ya sok paur ti kelelep dina lawa ayo ke maroda pamajikan balagi baruahan deui euy geus bareureum ya kudu hiji mah. Malahan nu hiji mah geus beak kuhuut kureungit emang deungit kahakan cabe dan teu ladaeun. Ngan aneh cabe teh sing parleuing kieu nu lalempengan. Menang aing ngarujuk ngarusuk teh. Lempeng kitu tah. Ieu putus lah kaget si Sanukri teh ka euy. Kaget teh ka. Yang dirinya kain ngomong reka kampung sekal kakak yang dirinya pas muning kabur naik oh balik sini mana jalan aja kampung ka kemana di dia non bong ngintip duit ngintip apa bari ngintip nah kita teh aya ngintip nong na wah goblok Ayo. Ih, arisa nanaonan. Ngintip pamajikan aing geus sia tadi jeung budak aing keur marani. Ha sia, buru-buru ayo sia. Kudang saya kudu ngelut mah ieu, Bro. Dewek peker di dieu. Naon sok? Nu ngintip malin dewek. Saha? Kaget Aisyah nurin ka dewek. Kaget ka si Sanukri kumaha deuk aya. Aya sok sia, Bro. Dengekeun gampang. Naon? Aing mah teu sieun ku dewek. Gua tak bakalan mampu sama kita. Naon saha? Gua tak bakalan mampu. Oh, eta naon yang ngobrol ngomong semana. Naon? Ngintip lain dewek. Saha atuh sok? Aing ge pusing. Di dia tuh tadi aya budak teh ditu. Oh. Ngintip. Tahu kumaha terus? Ku aing digebrag ka ditu. Heeh. Kabur aing teh ka ditu. Ka mana? Dasar sia mah nyolok. Eta sia we ning ada gua kagak kolot sia. Aduh. Aduh. Kian lu we. Tataman. Aduh. Aduh.
Aduh, udah sok. Jangan aduh, si anjing. Aduh. Karena merdeka dewek teh benang aduh. Aing teu ngeunah ieu. Cekek gelut jeung aing hayu. Jangan ngomong ka dewek geus ngomong teu ngeunah ieu. Hayu Jangan ngeunah enggak ada rek diluwet. Hayu. Gampang lut masalah kudu ACC ieu. Ayo rek gelut besok. Ulah keukeuh deung ka dewek. Naon? Kabur tuh nongtong sia mah. Iraha. Yo aing boro-boro ngintip pemajikan sia. Pemajikan dewek geus tadi. Jangan naon geus kapimilik pamajikan saya mah teh kudu diuntap intip. Sia gesok nempos susu. Naon? Nempos susu mah. Mu. Teu pirang ngintip lu kita aing nempos susu mah. Pedak di teman. Wih. Goblok. Kabur. Kabur kan tuh sia ini. Aduh sia. Aduh. Hei, aduh. Abah lah bakal disalahkeun kata si Hembody ku abah. Aing mending mantau. Kamu ding kade Supaya sih ngomong, ya. tuh kan lu mau kabur tuh. Sama enak. Tuh. Bener sih teh noong. Bener. Sumpah aing. Nyan sia. Daek sirah sagede sa aing mah. Sudi tangkuna letik-letik teuing teh central ku suleuji teh blep cenah. Percaya Bener sih henteu. banyak ngabohong karena bener. Tak kurang isinya heula ngabohong mata bener aja. Ayeuna nyan sia bener teu noong pamajikan aing jeung budak aing. Boro-boro hayang ngomong. Geus teu kudu toong. Majikan sama. Nah gitu. Anak kecil buat kada hirup. Ka gitu kan utang pulang tengok dadana kada ya. Itu udah gitu lah. Pura. Wes ampurannya. Tuh, Berapa yang ampura? kunaon gitu. Aing teh nah ya. Tengah nah. Siang ngomong. Sia gering tengah nah. Nah. Mas, teng mewek we. Atuh sia. Ampun bae. Masih disini cek lain. Lihat. Aduh anjing. Aduh cek aing. Aduh incokan cek aing. Kaget teh euy. Hah? Ini di masalah. Aduh, awas jangan gede apa? Kaget teh kali sekarang. Soalnya masalah Dewek kan pemberantas si Abah jeung si Polot teh kaget teh kali ya. Kaget. Kaget teh euy, banyak bareng ngomongkeun aing we. Kaget deh kasih sanukri, nya nu masalah, aing mah kok liur mikirna ge. Astagfirullah.